Ngobrol we. nya. Iya. Itu tos on. Aduh. Alhamdulillah ya wargi Sunda. Payung Sunda ya patepang gabung ya sareng Mbah Majid. Di Bojongwongi ya kasadayana nu dikaler di kidulna di wae tanah. Dikumkeun we. Kum kasadayana ya. Sadayana. Alhamdulillah ya kasumpingan ya ku Kang Agus, Kang Yus ya. Yus. Tapi sok nyebutnya Kang Agus. Kang Yus. Ya aduh sobat ya. Anina gaduh talenta ya swanten. Artis di ieu semulanya. Astagfirullahaladzim. Semulanya nya Gitu we. Di semul mah resepan sareng hiburannya. Sekalian menuju istirahat atau daya waktu gitu kan, isi waktu lah. tuh wargi bari ngaleut ah. Wengi-wengi mah bari ngawangkong we urang tos dareres. Pada merannya Kang Yus tos nuju nyantai sana alhamdulillah namanya kadieu. Kalau resan ya kan dia ngalangkung dia teh asing teh yang kan dia. Kalau resan aya ya kan. Alasan aduh lebih pokoknya tos ibak namanya. Atur nuhun ya aduh tos dijamu tuh kalau wargi kopi na Saya aja we lah ada urang-urangnya. rokok na. Ada urang mah penganggur berat. Eta. Teu gaduh gaji. Alhamdulillah tapi lahir we. Teu gaduh gaji. Syukurinya nya. Syukur. Alhamdulillah orang sehat. Teu kedah ribet saudara mah. Dinikmati, dijalani, disyukuri eta we. Dia meuli dukdak kan pamanyan mah kieu dukdak tukang resuguh engka sadayananya nu sok setia anu sok komen di Layung Sunda upload video sehat sadayana alhamdulillah suksesnya channel-channelna Sukses sadaya channel. sadayana berkarya lah di seni berkarya orang punya ilmunya anu bawa bengkel naon lah di YouTube alhamdulillah Dikembangkeun Nah, bakat kita bakat terpendam. itu benar Bakat terpendam duka bakat kebutuhan. nah eta terpendam tak kubutuhna tah nya ulah hilap we wargi Layung Sunda officialnya ieu Kang Yus anya kan channel Alhamdulillah abdi gaduh channel tapi namanya diajar. tuh Yus alhamdulillah. channel official. Channel. Kang Yus channel officialnya Iya. pilih satu wargi anu ieu coba di like di subscribe na Aya Kang Yus channel official insyaallah Mung seseurna paling upload abdi mah di semulan lah. semulanya Semul gitu. alhamdulillah di Layung Sunda tatos 2 lagu cover lagu ayeuna Kalau resan ya tepangnya sama pangeresa ya. Diangken para wargi sadayana aduh ke Layung Sunda alhamdulillah. Kamari mah kapapancenan manggung dah. Di Layung Sunda. manggungnya anu pun tanya nggak akan ditransfer wae teh sedikit deui 25% deui Kan iya. Gambil lah. gampil serta alhamdulillah tuh Kita mah iya kan dirapelkeun we gitu. Dirapelkeun we. Kang Yus mah nya sok ieu saurna di hajatan namanya sok manggung kan MC Alhamdulillah menuju kapungkur mamum ayeuna kumanya pabaliwet teh kumaha menuju Sumba PKM gitu kan. iya Nah, mudah-mudahan teh emang sarada ieu gitu Ari kapungkur mah menuju aktif teh sareng Arda Waloka kapungkur mah. Arda Waloka di Kararesan Cibiru. Nah, Kararesan abdi oge linggih di Cibiru. tuh linggih si biru Linggih abdi di Cibiru, bala wargi sadayana pilih aya anu caket lah sareng abdi lah di Cibiru. Mangga mampir pilih balik ka bumi insyaallah kopi-kopi we mah aya lah. Abdi payung di kampus UPI kan. oh Kampus UPI Cibiru. Oh, di dinya pisan. Nah. tuh abdi oge rada kaget emang sareng anjeunna tos lami kenal tapi kan dari kabumina mah abdi dacan di dieu we Sakantenan dia mengpeng tepang di dieu pilih anu resep mancing ka bumi we. Da aya pemancingan Alhamdulillah, Pak ikan Wargi patin. iya teh maksana kumaha ieu teh promosi kumaha soalnya di seueur hobi mancing Iya masalah promosi mau ngabartosan. Oh, Pilih no. anu resep mancing mangga diantos di Cibiru oke. lah. Lain kampus UPI Cibiru insyaallah abdi engke bade ka rorompokna Kang Yus nya abdi kayak sareng Bamenyan men teh bade ikan patin Ikan patin. Wih, ikan patin teh Mancing kumaha ya ikan patin SR lah insyaallah lah. SR. Narikna saminggu sakali we. Di Arda Waloka dah. Nya sok aya wae lah.